Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kang koditen ayeuna tiasa nepangan deui. Sataacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Mugia sadayana dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Hatur nuhun kasadayana urang masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka-5 nya muhun karya Mang Nyalira nya muhun sanaos basajan oge mugi-mugi we janten hiburan. Kumaha lajengna carios mangga urang kawitan. Itak kunaon maneh teh kitu ka Asep karunya deuleu anak mamaman teh. Nah maneh teh karunya-runya teuing kitu ka kolot. Resep pak, resep itu teh ka Asep mun teu diheureyan teh sok lebar wae ka manehna teh. Nah nyebutkeun resep geuning maneh teh tapi lebar mun teu diheureyan kumaha ari maneh teh ceuk Mang Tarman. Jadi mesem ngadenge anakna nyarita kitu nya Mang Maman oge rada kagugu omongan itu jiga nama manehna nyeh bari seuri anu geuningan polos nyarita budak teh teu nembongkeun sikep hiji budak anu harak. Inya pak pedah we Asep mah tara sakola pan geus ageng oge tara sakola sedengkeun pan ito mah tos sakola pak sedengkeun Asep mah henteu pan aneh pak aneh ari hidup mahnya can waktuna meureunnan sakola Asep kudu sakola engke ge jeung memang aya halangan we manehna teh can hayangeun meureun sakola kawas hidup mata hidup teh yeuh teu kudu aneh nya cek bapa mah. Oh kitu nya panya nya atuh kitu jeung ayeuna mah bapa teh pepeujeuh ka hidup rek ngingetan sangkan ulah sakali-kali deui kitu peta teh nya ulah sok jail ka batur jika nutara diwarah wae maneh ku kolot teh kadenya bisi ka batur heueuh. Mang Maman jempe kadenge nyarita deui kieu we ayeuna mah ari budak karelut mah atawa hareureui biasa memang nage teu nanaon sabab geus kitu ilaharna ari barudak mah jeung yeuh itu ulah keterlaluan wungkulnya jeung heureuyna deui malah sabalikna era ieu teh deuh kuring teh ari sabab rumasa geus guguluan kuring teh Mang. Henteu Mang henteu kuring ge teu boga pikiran nepi ka dinya mah teu lantaran ngeunaan menjadi anak geus sababaraha kali kabejakeun. Duh si Ito teh cenah nyen wae masalah jeung babaturanna deui moh di sakola moh di lembur kabeh oge nyarebutna teh jeger kampung anak kuring teh Kang hampura wae nya. Kieu wae atuh nya Kang Kajang Ito Mang mah miharep poma ieu teh ulah dicaritakeun kanu lain-lain ka Asep mah komonya pedah teu sakola atawa sajen-sajenna deui nya lantaran kuring teh karunya
ningali kaayaan anak emang anu memang prihatin. Beda jeung nuklian ieu teh kaayaan anak loba ngabatin pisan kuring teh mang. Cek Mang Maman yakin itu mah bakal ngartieun kana caritaan nana. Nya ngadenge kitu itu lewak luwe jika nu ceurik manehna oge boga perasaan mah rumasa salah jeung aya kasieun ayeuna mah. Nya itu terus dipapatahan sagala rupana kudu jadi bapana disaksian ku Mang Maman nu tetela wijaksana dina sikep ngadidik anakna teh teu dapon amarah. Sanggeus ngarasa cukup mamatahan anakna, Mang Tarman terus neruskeun deui obrolanana teh jeung Mang Maman anu sabenerna manehna duaan teh akrab ti baheula keneh. Dina kaayaan keur kitu torojol biinah nu memang boga karep rek nyusul salakina karek ngurunyung datang bari uluk salam sarta nanyakeun salakina bari ngajanteng dina teras imah. Nya Bimaya Surti gancang muru kalawang panto bari ngabageakeun nu anyar datang. Nyai nyinah geningan ieu teh mangga Nyai kalebet tuang caroge mah itu tuh nunjuk ngobrol di tepas jeung salaki ece. Mohon Bi cekap di dieu wae nya. Kaleresan abi teh mung sejak nyusulan si Akang sina mulang kumargi hawatos murang kali teh duh teu damang wales. Malah ayeuna teh ku abdi diculkeun we dirorompok kitu tah ce. Mang Tarman kadenge milu nemrong ngomong ti jero imah. Hampura Nyai Inah salaki Nyai teh kukuring diajakan ngobrol yeuh meni salila lalaki ieu teh hampura Nyai hampura. Geus kitu mah Mang Maman gentak harita nyarita ka biinah nu jadi pamajikana. Kela manehna sakedeung atuh nya. Cek Mang Maman ngarti pamajikana pangna datang teh kadinya lantaran ngahaja rek nyusulan dirina geusan buru-buru balik kitu wae teu kaleked langsung bae amitan ka pribumi. Teu kacaturkeun kumaha di jalana biinah jeung Mang Maman geus nepi ka imah. Tok harita biinah muka caritaan deui saacan duanana muru kamar anakna nu keur sare tibra. Syukur Akang henteu nepi ka ambek mah masih tahan diri cek biinah pangna nyarita kitu lantaran geus salempang ti anggarna sok sieun salakina ambek ka Mang Tarman atawa ka pamajikanna teh gara-gara Asep digelutan ku Ito nepi ngarandapan tuurna robot. Ngan saenggeus dijelaskeun ku Mang Maman tetela henteu nepi nimbulkeun papaseaan biinah bungaheun hatena. Piraku wae atuh Nyai.
kami oge boga rasa kumaha piraku kolot jeung kolot kudu parasea deui gara-gara budak odaman deui ongkoh nyai teh apal jeung Tarman teh lain wawuh sakatiga pan jeung manehna teh sapapait sapa manis nyai. His ai akang mah nya bisi we kami mah Kang. Manehna mah pan sabab bongana deui waktu jeung indit teh menidaria pisan jeung ambek geningan. Tapi akang mah tetela tenepi ka kitu nya Kang ulah Kang nyerakeun. Hahaha. Moal akang ge pan geus ngajelaskeun nyai piraku boga kalakuan kitu era atuh meureunnan ku batur kasebut mun tindakan akang teh ngagugu wae nafsu akang ge boga panimbangan atuh nyai. Ngadenge kitu teh di jero kamar katingali Asep beungeutna kesangan meuni ngoprot di barung ku biwirna nu humaregung lalaunan bangun nu keur nahan ka nyeri tayohna mah bae nalika ditinggalkeun sakedeung ku indungna nya ngadadak awak Asep ngagibrig paranas tiris bibirna rada gentel bari noroktok sagala rupa. Nya ningali kitu mah Mang Maman jeung Biinah kaget nalika ningali anakna duanana garering kabeh teh komo sasatna Biinah mah awewe lempeuh Yuni matak babari rawah riwih bijil cimata nya Mang Maman coba tenangkeun kaayaan nu jadi pamajikana. Tenang Inah akang ayeuna rek ka warung heula nya meuli obat tungguan sakedeung budak teh ulah ditinggalkeun nya. Nya Kang juk buru atuh geura indit Kang ka hade poho obat paracetamol kitu nya keur budak umur 7 tahun Kang ka hade poho. Mang Maman geus kitu mah ngaleos geusan meuli obat penurun panas. Ayeuna akang nyai nya boga duit pas-pasan deui 20.000 na deui tadina mah keur meuli beas sakiloeun sugan meunang tateh tapi ningali budak gering kieu mah doh teu bisa majar kumaha nyai duit jang meuli beas kudu dipulung bae nya kana obat hampura nyai. Jeung doh ieu mah yeuh hirup rumah tangga teh ku kieu-kieu teuing diganjar ku robaro paning gogoda patali jeung kaayaan ekonomi sakapeung mah sok hayang ngarasula ieu teh doh aral pisan hirup teh. Asep jeung Nyi Eha garelingna palila-lila hampir aya kana 3 mingguna tacan keneh wae cager. Doh kumaha ieu teh doh budak cala-calager wae ieu teh kalakah bage parna jiga nama duit beak tacan gajihan nungguan 8 poe deui kana waktuna gajihan teh doh eta oge leutik deui sabulana ngan ukur 300.000 di mana henteu cukup disapakeun hutang deui bari teu punah-punah pisan hutang teh doh hirup teh loba hutang
gali lobang tutup lobang ieu mah doh. Hadoh, hutang ka adik beas 25 liter jeung duit 2 juta ka warung urut ngajukan sagala keperluan budak sapopoe jeung naon-naon deui doh. Hirup teh hutang pisan doh, pusing hutang ye numpuk. Cek Mang Maman jeung Biinah ukur boga modal kawani amayeuna mah rek mawa budak duaan ka puskesmas wae anu jarakna memang rada anggang ti lemburan teh. Naraek beca manehna ongkosna 7.000 duaan. Muhun karunyanya duh. Bapak, punten Bapak. Gaduh. BPJS apa henteu Pak? Ieu teh. Nya supados ngaringankeun wae ka Bapak. Jeung karunya duh. Punten Pak. Teu gaduh BPJS ieu teh duh. Kumaha tuh nya? Biayana teh ya teh 150.000 Pak. Mahal pikeun ukuran mamang mah jeung bibi. Sedangkan biaya teh nya wayahna kudu aya harita na teh. Tuh karunya lantaran budak geus dipariksa kumaha mestina nya. Wayahna nya kudu dibayar heula di muka duitna. Nya Biinah teu aya pilihan deui ayeuna. Iwal kudu ngadatangan adina geusan Minang Saraya rek nginjem duit. Geus teu mikir deui ka era tapi Mang Maman salempangkeun. Sok inggis Biinah pinanggih jeung nyeri hate lantaran geus apaleun atuh adat adi pamajikanna teh memang matak pikanyerieun mun ngomong. Ngan kusabab Biinah geus gilig pikir jadi teu sieun deui rek bakal kumaha engkena ge cenah. Nu penting mah geus nyobaan rek nginjem duit sarta rek narekahan nyiar biaya jang barodak jang budak berobat. Dipegatan oge ku Mang Maman kajeun cenah. Kocapkeun di tempat sejen Nyi Euis adina Biinah teh keur guntreng ngomong jeung salakina di tepas imah nu katalahna Mang Engkos. Nyi Euis jeung Mang Kos teh kawilang ngarora keneh nilik kana rupa jeung kaayaan mah Nyi Euis kadenge nuker cuma rita. Akang kumahanya lanceuk abdi teh duh pipikiranna eta teh hutangna teh geus mang taun-taun encan keneh wae mayar ngalunasannya. Euis mah wani meuni jengkel pisan mikiranna oge nya kana hutang teh meuni jangel pisan mayarna. Paparahna mah yeuh hayang wae terus nginjem manehna teh nya ari mayar hararese pisan Kang. Bener pisan teh akang oge bingung pogoyeuh kumahanya yang hareupan jalma model kitu teh. Peperihun atuh batur anu hararese mayar teh ieu mah cik atuh dulur-dulur mah kudu ngarti kana kaayaan urang teh nya sarua urang oge jalma teu boga. Nya Kang nya kahayang mah kitu abi teh
ngalarti dulur batur oge lain ngeunah nginjeman mahnya ari mayar mah mumul Kang jang engkos tembong ngahuleng sakedeng terus pok nyarita deui tah dengekeun matakna oge atuh ayeuna mah urang teh euy ayakeun bunga wae nyai nuker setiap anu nginjem duit ka urang teh pan kena teu ngeunah ka urangna teh duit ngalir kan kena ge ngeunah ka urangna ge nya duit ngalir ti mana-mana pan bungana ge ongkoh deui gede tina mayar hutang ongkoh pamunahna ongkoh deui kitu tah nyai Nyi euis tembong ayeuna nu ngahuleng nya teu lila terus nya rita tapi ari akang bakal daek kitu Kang jadi tukang renten nah make teu daek tukang renten oge sarua euy sagala rupa usaha mah naon wae atuh nu penting mah jelas penghasilanna bari mucekil bener teu kudu bener nya tapi dosa jeung haram cenah Kang jadi tukang renten mah ulah neangan deui nya cara nu sejen Kang anu babari daweuh deui cara iwati kudu cara kitu leuwih babari leuwih enteng eta cenah pajarkeun dosa jeung haram dosa haram sarua wae nama nyai sabenerna mah eta malah jalma nu munafik wae kitu jeung cara nu sirik ka urang eta teh nyebut dosa nyebut haram kasorangan wae eta teh kasoranganna oge kabitaeun sarua manehna teh matak urang mah nyai tong mikiran batur pikiran mah hirup urang we atuh kumaha engke pikeun ka hareupna sangkan hirup urang teh leuwih maju dipikaserap ku jalma loba masalah kitu mah kan bae lah nu penting mah loba duit horeng nyi euis teh atuh boga salaki jalma tukang hasud sok ngamatahan ngajak teu bener contona harita nya nyi euis oge kapangaruhan teu bener jadi tukang renten sarta goreng akhlak goreng basa aduh ieu mah nya ulah diturutan muhun kan pedah eta atuh cangkos mah boga rupa hade ganteng pantes deui ningali nyeha jiga nu ngadon ngahuleng teh can cumarita deui pok kangkos gancang nya rita kumaha nyai satuju teu kana gagasan akang bieu anu dilisankeun ka nyai Nyi euis da puguh atuh manehna bogoh pisan ka engkos matak gampang wae kapangaruhan jeung daek dibawa teu bener nya harita unggek terus ngawalon nya Kang bener Kang sok atuh abi mah satuju pisan malahan mah 1000% kitu tah ngayakeun syarat atawa aturan boga bunga pikeun sok nginjem nya Kang anu sok pikeun bunga pikeun sok ngarinjem duit ka urang Kang sugan Kang engke mah jadi jutawan kuring teh nya Kang benar kitu alus tah pamikiran teh ulah kagok dengan duit teh ulah kagok alus nyai alus syukur tetela nyai teh satuju karena gagasan pemaksudan akang hade pisan tete nyai
Nu dilisankeun tadi ku Akang bieu. Hahaha. Bagus Nyai. Cek engkos bari marah mai paro mana. Ih, ai Akang mah, ari Nyai mah satuju wae atuh kana paksadan Akang teh hade pisan Kang. Jeung sakirana bakalnya ngasilkeun nu leuwih gede batina teh Kang. Ah, hade. Tah, mun kitu mah nya. Sabab memang kudu kitu pamajikan teh euy. Kudu bener-bener satia ka salaki euy. Teu boleh ngarojong wae kana pamaksudan salaki. Tah, sabab eta cenah ngaran salaki teh aya maksud hade heug dirojong. Kudu jadi pamajikan teh ulah sok hese. Kete mun kitu mah Nyai, hese majuna atuh. Heh, nya Kang, tah kitu pisan nu matak abi oge ngarti Kang. Tugas pamajikan mah memang kudu kitu. Tuhu kanu jadi salaki nurut tur manut Kang. Sarta ngadoakeun jadi salaki jeung nurut tur manut jeung ngarojong deui kana unggal tindakan salaki usaha naon wae Kangnya asal pangabutuh hirup bener-bener kacumponan ku Akang sareng waktosna cenah Kang Seep. Aduh muhunnya waktosna kabujeng Seep cenah jaduh. Insyaallah enjing atau napi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangking cek ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah